Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis ayeuna bagian anu ka 14 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja kasiluman bagean anu ka 14 na kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Nah ari bapak tos uwi ti mana atuh meni wengi-wengi teuing uwi teh Pak Cek Buhani tumanya kaheranan ku pedah salakina datang meningges peuting kitu. Dokter Yadi ukur gigi deug jika nu bingung linglung rek nyarita tapi kalah arap-ap eureup-eup teu puguh ngadak-ngadak pego. Buhani mencerong kana beungeut salakina katempo beungeut salakina pias kolenyas jeung sorot panona asa beda teu ngomong teu naon dokter Yadi teh ngan ukur leos we ngaleos indit katukan. Buhani karung kaheranan nah salakina datang-datang jiga kitu tingkahna aneh jeung gancang buru-buru Buhani ngincid nuturkeun salakina ti tukangeun barang ditempo bre kasampak teh dokter Yadi keur babalongkengan di kamar mandi di lawang. Buhani merhatikeun semenit kaditu kebek Buhani ngarenjag kaget sabab anu diutahkeun ku salakina teh sing horeng siki panon jelema. Naon anu katenjo ku Buhani sing saha wae oge jalmana moal bakal percaya anu kaluar tina sungut dokter Yadi lain samata-mata jijieunnan atawa ngimpi eces tur jelas katempo dokter Yadi ngutahkeun siki panon lain hiji tapi aya kana tilu sikina
Buhani nepi ka calangap teu sanggup kadal ucap, molohok bengong merhatikeun kalakuan salakina. Nenjo bukti kitu, antukna Buhani sadar paingan atuh. Pak Umar tadi nelepon buru-buru nitah sangkan manehna indit tieta imah. Si horeng ayeuna kabuktian. Pamadegan anu salila ieu neundeun kapercayaan kanu jadi salakina kiwari luntur. Yadi nu ayeuna asa beda jeung baheula. Sabenerna saha atuh ari salakina? Saha ari Suryadi Atmadinata? Nah bener, salakina teh turunan iblis Ki Begu Rempah. Saluyu jeung caritan Pak Umar. Mun turunan Begu Rempah ngaran awalna Makesu. Nah Suryadi salakina bener-bener turunan sekte pamuja setan atawa pamuja iblis. Buhani mimiti sabil antara tetap percaya jeung hanteu. Tapi lalaunan mahena mundur ngajauh. Guragiru muru ka kamar anakna nyatana Neng Halwa. Neng Halwa anu keur sare gancang di pangku, regeyeng laju dibawa keluar. Ngan barang gok di lawang kamar, geus dipegat manten ku Dokter Yadi. Nah bade ka mana mah? Mamangku Neng Halwa sagala, bade ka mana? Ditanya kitu, Buhani jadi rampang rempeng teu bisa ngajawab, bingung rek nyarita naon. Har, kalah buluar balieur kitu nya mah. Aya naon mah? Dokter Hadi karung heran. Paromana biasa teu nembongkeun sikap aneh. Sabalikna Buhani mencrong telek ka salakina, lir hayang ngabolekerkeun lalangse jati diri salakina. Atuh Dokter Yadi nempo kalakuan pamajikanna model kitu beuki uleng kaheranan. Katambah nalika rek nyokot Neng Halwa tina leungeun pamajikanana, Buhani gancang nyingkah rada ngajauh. Mah, kunaon ieu mah? Ari mah kunaon? Buhani kalawan ngawani-wanikeun maneh antukna tumanya. Salaresna, ari papa teh saha? Atuh puguh Dokter Yadi kasia kaget, asa aneh ku pananya ti pamajikanana. Ari mamah kunaon? Nabat jadi kitu kalakuan ka bapak. Nabat tumanya seperti kitu. Nya bapak mah bapak tuh. Jawab heula Pak. Abdi hoyong apal. Sari bapak sabenerna. Pan bapak mah bapak caroge mama. Walon Dokter Yadi di baru ngarahu berat. Ari bapak nembe tas di mana? Har, ari mama kunaha? Pan bapak teh kabagian ngaronda. Nyapunten we telat jeung teu ngawartosan heula rek mangkatna. Lang Buhani saeutik ngahulang. Memang nya oge sih mun peuting harita teh memang salakina kabagian ngaronda. Ah, nu leres Pak. Ai, ari mama. Pan mamah oge terang panginten yen bapak teh kabagian ngaronda wengi ayeuna. Memangna mama hilap gitu. Basa eta pan Pak RT nyauran. Pangna nyauran teh dumeh ngawartosan ka bapak yen bapak teh kagiliran ngaronda jaga wengi. Teras ari nembe bapak ti kamar cai tas naon? Ditanya kitu, Dokter Yadi ngabelengeh imut. Dume asa lucu ku pananya pamajikanana. Aduh ari mama. Saha nu ti kamar cai atuh mah? Pan bapak justru nembe norojol pisan datang ieu. Aneh. Buhani beuki teu ngarti ku jawaban salakina. Jelas-jelas tadi salakina datang terus guragiru ka kamar cai. Tapi kunaon ayeuna mereka terangan anu beda. Bakating ku hayang meakeun rasa kapanasaranana. Harita Buhani nginci deui muru ka kamar cai. Pantau kumaha dibuka barang blang.
Buhani ngoceak bari ngejat ka tukang. Sabab barang mukakeun pantau katempo didinya geus aya cirim pikasieun ngabedega. Wujudna ngableg-beg hideung pikasieun. Eta cirim nu tayalian ti jurig Ki Begur Rempah anu keur nyerengeh seuri nembongkeun rangeteng huntuna. Beuki soak nalika si Begur Rempah leumpang ngadeukeutan. Blig, blig, blig. Kalawan setengah ti bebaranting masih keneh memangku anakna. Harita Buhani gancang ngejat. Barang tepi ka ruang tengah. Salakina nu tadi cenah kakarak mulang ngaronda sing horeng geus eueuh. Atuh Buhani gogorowokan nyalukan salakina. Pak, bapak, bapak, pak. Tapi waleh Dokter Yadi lir diteureuy bumi nu aya jurig Ki Begur Rempah geus norojol ti tukang muru nyamperkeun ka Buhani anu masih keneh gogorowokan. Buhani soak lain di kieuna. Ceuk paribasana asa luncat nyawa murag jajantung nalika nempo jelas pisan. Kumaha pikasieunana eta jurig teu miti sirah nepi kana suku geus teu genah ka tenjona. Harita Buyani deui. Harita Buhani ngadon ngayak-yak didinya teu sanggup ku kumaha. Pikiranana ngadak-ngadak ngaco. Uteukna blank poek teu kapikir hayang ngejat atawa kabur. Ukur olohok we bari mencerongkeun kanu keur muru nyampeurkeun ka manehna. Buhani lir ibarat anu kasihir. Jiwana jiga kabeungkeut ku kakuatan gaib. Ukur hate nu cumerit nanada panang tayungan ti Gusti anu Maha Suci. Memuja kanu kawasa. Blig, blig, blig. Ki Begur Rempah beuki deukeut karasa kumaha pangsengna hawa anu nyamuang. Seusir rohangan imah katebar ku bau menyan campur bau hanyir getih. Nu dirasakeun ku Buhani kiwari lain wungkul soah, tapi angeuna oge jadi mural hayang ongke. Kadituna Buhani ngan ukur bisa pasrah. Geus teu puguh naon anu kudu dilakukeun. Tapi dibalik kapasrahan eta justru jadi kekuatan gede. Doana ka Gusti anu Maha Suci saharita dikabul ngaliwatan kalung pamerean ti Pak Umar teh. Ngadak-ngadak kalung anu ngalingker dina beuheung Buhani anu aya bebandulan anu dibungkus kelawan bodas teh. Harita ngaluarkeun daya panolak iblis. Ki Begur Rempah nalika geus deukeut ka hareupeun Buhani nepi ka mundur ngajauh, malah awakna merepet semenu kaduru bari ngaluarkeun haseup. Perepet, perepet. Ki Begur Rempah ngalenguh bangun ngarasakeun kanyeri. Tidinya kasadaran Buhani kumpul deui. Ras inget mun kalung pamere ti Pak Umar teh ukur bisa ngabentengan saheulaanan. Jadi gentak Buhani buru-buru ngejat ngajauh. Muru ka pantau hareup. Piur. Gancang Buhani ngapiur lompat bari memaku neng halwa anakna. Teuing ka mana jeung teuing kumaha nasibna teu apal. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna wanci isuk-isuk jalma-jalma digujrudkeun ku ayana kajadian Rajapati di Jalan Cisaat. Aya sabaraha urang jalma anu manggihan layon. Pastina eta teh layon Dokter Budi anu kayaanana keur nyang saya dina jero parit. Lain eta wungkul
Sabab teu jauh tidinya kasampak mobil lepan jungkir balik di sisi jalan. Meureun memehna neunggar tangkal gede nu aya di sisi jalan. Di jero mobil katempo aya seorang awewe jeung dua budak leutik sarua geus jeradik layon. Teu lila ti eta jalan Cisaat digimbung ku loba jalema kaasup aparat jeung tim medis daratan. Seperti biasa, Dokter Asep jeung Suster Ina maranehna biasa kabagian jadi tim forensikna. Duanana pada beda paroman. Suster Ina paroman katempo alum bari cari nakdak ngembang Cipanon. Sedangkan Dokter Asep mun seug aya jalma nu terus merhatikeun mah katempo Dokter Asep sakapeung mah sok nyerengeh aneh. Ngan kabeneran eueuh nu merhatikeun dumeh kabeh keur kaweur ku kajadian eta. Alih-alih di antara pagelak-gelakna jelema di ruas jalan Cisaat, katempo aya saurang aki-aki dibaturan ku dua urang jalema make baju hideung. Nu saurang awewe make sanggul konde, nu saurang deui lalaki rada umuran. Harita maranehna keur anteng merhatikeun ti kajauhan. Mun disidik-sidik leuwih tenget mah tetela maranehna tiluan teh Tayalianti Ki Juki akina si Samson tuluy Nyi Gandrung jeung Juragan Barda. Paroman maranehna teu beda jeung Dokter Asep ting serengeh aneh. Kutiwasna Dokter Budi sakulawarga korban Rajapati punten. Kutiwasna sakulawarga Dokter Budi korban Rajapati Jalan Cisaat beuki nambahan. Jadi ciri lamun supata eta jalan lain ukur omong kosong. Saluyu jeung omongan Pak Umar lamun eta jalan teh deundeun sajarah ketir di mana aya saduduluran dibinasa alatan nyebarkeun ajaran nyimpang atawa sasar. Cag kayaan geruh di jalan Cisaat urang tinggalkeun. Kocapkeun Bu Hani satu tas ninggalkeun imah tadi peuting maehna ngaprak di jalan. Bingung teuing kudu ka mana. Lumampah bubuhan teu mawa duit jeung HP. Harita maehna diuk dina bangku sisi jalan bari memangku anakna Neng Halwa. Satadina mah hayang mulang deui ka imah, tapi mun inget kajadian tadi peuting asa moal pi benereun. Ku kajadian tadi peuting manehna beuki yakin lamun masalah kina nyatana Dokter Yadi memang boga jiwa ganda. Selaku Dokter Yadi oge salaku turunan Ki Begu Rempah. Bu Hani anteng ngalamun sisi jalan. Saking ku anteng-antengna antukna Bu Hani nandaskeun pikeun indit ka pademukan Pak Umar. Nya ukur eta jalan hiji-hijina pikeun nyelametkeun diri jeung anakna kudu indit ka imah Pak Umar. Sabot keur kitu teu lila koloyong aya mobil angkutan sayur eureun teu jauh. Red Bu Hani ngareret paromana sumringah. Sabab yakin eta mobil teh angkutan pakampungan paragi ngirim hasil tatanen ka kota. Ningali muatan geus kosong jadi eta mobil pasti muru balikeun. Atuh ganjang Bu Hani muru nyamperkeun kana mobil eta. Terus nyarita ka supirna. Manehna ngebrehkeun hayang milu nebeng cenah lumpak nepi ka lemburna Pak Umar. Satadina si supir ada nolak, tapi Bu Hani terus-terusan sasadu. Nya antukna si supir unggek daek nganterkeun Bu Hani ka lemburna Pak Umar. Gancangna carita, Bu Hani jeung Neng Halwa milu numpak eta mobil. Kabeneran ukur aya supir wungkul teu jeung kenekna. Jadi Bu Hani laluasa diuk di hareup.
Anu pastina si supir nalek itu jeung ieu na ka Bu Hani. Rek ka imah saha jeung tujuan naon. Bu Hani ukur mere alesan tas mulang ti dulurna. Katempona si supir teu percaya. Tapi ningali waruga Bu Hani jeung anakna, si supir teu katutuluyan nyeleksek, watireun. Menang saja mobil geus asup ke area perkebunan ente. Jalan turun bari bulak belok. Mobil tepati teuing digas, bubuhan paur ku tikungan nu sakitu netekna. Sedangkeun Bu Hani harita mengparkeun teutepan kaluar kebon ente. Kasawang kuma endahna kaayaan. Satungtung deuleu maklak ku ngamparna kebon ente. Angin seger ngahiliwir matak genah kana jero dada. Saheuleutan mah pikiran morojeng ja Bu Hani kapang palerkeun. Tapi nalika keur antang-antang nyawang bari nempong emplohna kebon ente. Buah! Kadenge sorang ngabeledag cukup tarik. Dituturkeun ku olengna mobil. Untung si supir tapis ngadalikeun mobil teu mengpar teuing jauh. Cekit harita mobil dieureunkeun di sisi jalan. Aya naon, Pak? Tanya Bu Hani. Duka ieu teh Bu, jigana bana bocor jigana mah Bu. Ceuk eta supir bari jero turun luhaloho barang ditempo nyawe ban hareupna kempes malah jiga jebol. Aduh, aya wae ieu teh. Ke atosan tuh nya Bu. Geus nyarita kitu si sopir laju turun. Pas ditenjo si supir tuluy ngarahu bubuhan ban lain wungkul kempes. Tapi dobol soeh tengahna bari rada panjang. Lang si supir ngahulang bingung. Sabab poho teu mawa ban serep. Jaba jauh ongkoh ka tukang tambal ban. Bu Hani teu lila nuturkeun ngilu turun nempoan ban. Kumaha, Pak? Katinggalna beulah geuning eta mah, Pak? Muhun Bu. Duh ku aya wae nya dodo jate. Padahal mah ban enggal ieu teh piraku nepi ka beulah kieu nya. Mun ditingali kaayaan ban mah memang kawilang anyar keneh. Paling kakarak dipake genep atawa samet genep bulanan. Tapi anehna eta ban nepi ka beulah jiga ban anu geus heubeul. Henteu kitu ngagiles paku mah pangenten, Pak? Bu Hani milu merhatikeun ban. Bari neangan bisi aya paku atawa naon wae. Pamiku paku mah moal beulah kieu atuh Bu. Ieu mah jiga ngagiles kana batu seukeut. Cek si sopir bari nolih ka tukang bisi aya batu di tengah jalan. Tapi da eueuh. Jalan nu anyar di hotmik bersih. Baru raah aya batu gede, dalah batu koral leutik oge eueuh. Aduh, janten kumaha tuh, Pak? Bu Hani milu mang bingungkeun. Nya paling mulang kana ojek we Bu. Mobil mah keun we di dieu heula disimpen. Bu Hani cicing teu nembal deui. Da manehna oge teu boga bong bolongan deui. Nya antukna ngalelentuk jeung si supir di luar. Aya kana satengah jamna ti arah kaler katempo aya motor ditumpakan ku saurang lalaki. Pas eta motor liwat ka palebah mobil. Reg motor teh ngarandeg pok nyarita ka si supir. Kunaon bos, mogok? Ai, geuning maneh son. Ieu kempes ban euy. Mangkaning teu mawa ban serep ieu teh son. Si sopir sumringah dumeh kabeneran jalma nu datang teh manehna wau. Jeung lamun disidikan eta jalma teh si Samson geuning. Incuna kicuki teh. Waduh, mending culuh heula we bos mobil mah. Tukang tambal ban teh jauh.
kudu kalembur saya perkebunan ente. Mohon son nya eta kitu duh kumanya. Si supir jadi garo-garo kabingungan. Jerut si Samson turun tina motorna milu merhatikeun kana ban kempes. Kitu nama bari dukdek ngawangkong jeung si supir. Sedengkeun Bu Hani muru kaneng halwa anu ngagoplek sare di jok hareup. Geus we atuh mending numpak motor uing heula bos. Cek si Samson nawarkeun jasa ka si supir. Tah kitu hade atuh son. Tapi jelemana tiluan ieu teh son. Ku atuh moal motor maneh. Har, nah tiluan. Lainna duaan jeung si euceuna tadi teh. Aya hiji deui budak. Bu. Cek si supir nyalukan Bu Hani. Bari sakalian sina dibawa jeung anakna. Atuh Bu Hani datang nyamperkeun bari memangku neng halwa. Kumaha son? Kaangkut moal tiluan son? Nya moal atuh bos, paling duaan. Bisa we tiluan, tapi obos diukna dina sepion, daek teh bos. Har, ari maneh kalang ngaco atuh sia teh Samson ah. Nya geus we kitu son. Maneh anterkeun heula tah ieu si ibu tah jeung budakna. Beres eta engke susul deui uing di dieu nya, daek teh son. Si Samson leng sakadapan mangahulang. Ting mikiran naon, teu lapok nyarita. Heugnya atuh lah. Ngan ari 2 ritma ongkosna kudu 2 juta tuh bos. Ai kawas ka saha wae atuh son maneh. Piraku ongkos ojek nepi ka 2 juta. Nepi ka Mekah meureun. Geus lah, sok geura anterkeun tah si ibu. Ulah waka ribut masalah ongkos, gampang, sok. Iya, siap bos lah siap. Si supir tuluy ngareret ka Bu Hani. Bu, tah ngilu lah kana ojek bu, sok dianterkeun ku ojek. Nya. Cek si supir. Satadina Bu Hani teh gideug. Dumeh karunyaeun oge ka si supir kudu ditinggalkeun sorangan. Tapi bubuhan terus dijurungkeun, nya Bu Hani ngelehan. Antukna bari mangku neng halwa ceklak weh Bu Hani numpak kana motor si Samson. Nya tuh bosnya ditinggal heula sorangan di dieu. Hayu bos. Cek si Samson amitan bari motorna ngageleuyeung maju ninggalkeun si supir. Oh, bade teras ka mana bu? Tanya si Samson. Kalembur Neglajang. Oh, siap. Geus kitu mah gentak si Samson ngabedol gas narada jero. Memeh ngiles dina tikungan, Bu Hani ngareret heula ka tukang nempo si supir. Tapi barang ngareret gebeg. Bu Hani ngagebeg kaget. Sabab katempo ku manehna di satukangan si supir anu keur anteng ngilikan ban mobilna. Katempo aya saurang jalma teuing saha. Rupana teu sidik bubuhan katempona ti sisi. Beuki ngarenjag deui Bu Hani nalika manehna nenjo eta jalma teh ngaret seuri aneh ka palebah manehna. Tapi untungna motor kaburu belok kabeh kenca. Tapi karek oge motor belok kabeh kenca. Nah atuh ari ujug-ujug. Euleuh. Waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.